Eyang Pasir Caladi. Di kaleureun Kampung Pamalayan, Kacamatan Ciklet, Kabupaten Garut, aya hiji kuburan kuno nu katelah Eyang Pasir Caladi. Ari riwayatna kieu. Jenengan sabenerna nyaeta Eyang Asdar turunan Maulana Hasanuddin Sultan Banten. Keur murang kalihna Eyang Asdar masantren ka Cirebon meunang sababaraha taun dilana. Sanggeus maju dewasa pindah ka Mataram ngaji di hiji ulama agung. Sanggeus elmu panemuna cukup jembar ku guruna disaur. Pok anjeunna sasauran. Nurutkeun pertimbangan mama, pangarti hidup teh ayeuna geus cukup kasep. Lantaran kitu geus meujeuhna mukim. Eyang Asdar tumaros pokna. Mama, abdi unjuk tumaros. Kedah di mana abdi ngamukim teh? Keheula. Kumama rek di istihorohan heula. Sanggeus di istihorohan ku guruna tea, terus anjeunna nerangkeun saurna. Asdar, hidup teh kudu ngumbara ka tanah nagara di Jawa Kulon. Di mana mama eta daerah teh? Saur Eyang Asdar. Guruna sasauran deui, Asdar, tuturkeun batu pamaledog mama. Di mana eta batu ragrag, jeung lamun hidep manggihan caladi kundang, anu eta caladi teh teu sieuneun sanajan ku hidep digebah. Tah di dinya kudu ngamukim. Eyang Asdar naros deui pokna. Mama, kumaha pitrangeunana abdi kana batu pamaledog mama teh? Lamun hidep linglung kudu istihoroh heula. Engke bakal aya cahaya ngambat saperti katumbiri. Tah eta kudu dipake patunjuk pikeun hidep nyukcurug tempat mukim teh. Saur ulama agung teh. Sanggeus kahartieun ku Eyang Asdar, terus anjeunna mundut widi bade nyukcurug pi mukimeun teh. Mang bulan-bulan di jalan,